Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para wargi dulur-dulur simkuring anu salawasna teu oleh mikareus tur mikasono kana carios-carios Sunda pidangan Andang S. Argayuda Channel nuju di mana wae ayana, boh nu capetna, boh nu tebihna, pon pitu deui kana nuju aya di mancanagara. Wilujeng patepang deui sareng simkuring dina raraga neraskeun hanca carios anu katunda dinten kamari. Nyaeta carios anu judulna Hariring Silung di Nagri Maung. Hiji carita anu ngalalakonkeun kaayaan leuweung Ganggong Simagonggong anu pangeusina bangsa Maung kalebet Maung Campa atanapi manusia harimau. Ieu kajantenan dina carios anu didugikeun kajantenanana di tahun 1877 dugi ka tahun 1878 dina waktu simkuring nuju ngalalana nya nuju ngora nuju belekesenteng keneh kalayan pamugi ieu carios anu didugikeun ku pribados tiasa ngajantenkeun hiburan, tiasa ngajantenkeun pangbeberahmana kasadayaan ngadangukeunana. Atuh mugi para wargi agung cukup lumur jembar pangampura kersa ngahapunten kana sanes kanten kaluluputan kalelepatan simkuring dina tata cara ngadugikeun ieu carios. Bilih kirang nyugemakeun, bilih seueur kalepatanana mugi para wargi kersa ngamaklum tur ngapuntenna. Kalayan mugi para wargi salawasna aya dina panangteungan kersaning Gusti Jot Allah Rabbul Alamin. Sehat jasmani, sehat rohani, bari patepang sareng kabagjaan antan wates sowangan. Mangga para wargi ieu carios urang kawitanan etang-etang ngahirup-hirup sastra sareng budaya Sunda. Pakena gawe rahayu, pakeun heubeul, jaya di buana. Mangga wilujeng ngadangukeun. Pun awitu astu namasidam. Mugia sarira salawasna aya dina kamuliaan. Hariring Silung di Nagri Maung bagian ke-25 karyana Andang S. Argayuda. Sora anu ngadayung parahu kadengina beki deukeut sapangeus si bedeng anu geus siap sapakarangna pada guling gasahan sabab kakaraeun manehna rek ngalaman campuh perbut umur secara langsung. Sanajan teu sieun da boga tangguhan
tapi jantung nama anger wae kolear simbar teu daekeun paler. Ayeuna mah aranjeun mending tong wakan embongan cicing we heula di bedeng ke lamun geus dercampuh adu jajaten karek aranjeun keluar. Wisnu ngatur siasat sabab lamun jolo bajalma bari mawa pakarang pasti panyangkana Wisnu teh boga kasieun. Eta bakal jadi keuntungan pikeun musuhna. Jadi boga rasa gede hate musuhna mangrupakeun jalma lemah. Siap Kang, kodean wae pami abdi saparakanca tos kedah bijil. Si Kosim sanggeus ngomong kitu laju ngajak batuna sangkan nyumput heula di jero bedeng. Engke lamun geus dicitah ku Wisnu karek marenehna bakal bijil mantuan Wisnu. Sanggeus pangeus si bedeng arasup deui ka bedengna teu pati lila ting kucunghu 5 urang anu kabehna oge ngajeringjing bedog. Tapi maranehna pada ngarenjang sabab satadina mah rarancepan sangkan datang ka dinya teh Wisnu keur sare. Tah lamun hudang jalma hudang sare mah pasti lulungu moal mata kesek ngarubuhkeunana. Tapi kanyataanana Wisnu geus keur ngabedega ngabagiakeun maranehna. Anu limaan teh diantarana aya Salamuddin jeung 2 anak buahna. Terus aya Datuk Samudin anu geus sabarakali diragrakeun ku Wisnu. Jeung saurang jalma kolot anu boga pangawakan jangkung badag. Moal salah deui eta teh Ki Badrowi. Najan dina kayaan remeng-remeng tapi Wisnu mah wawuheun ka Ki Badrowi. Lakadalah jadi anjeun teh ayeuna mah keur makalangan di wewengkon Jambi Ki Badrowi. Syukur ayeuna bisa panggih deui jeung kula. Wisnu langsung cacarita ka Ki Badrowi saurang jawara anu kungsi dielehkeun ku Wisnu mangsa Wisnu keur ngalalana di Tatar Sunda. Geuning Andika Wisnu Kamandaka Ki Badrowi lain deui kageteunana barang anu dijoragu manehna teh horeng musuh bebuyutanana. Saurang bodak ngora anu pernah ngawiwirang dirina ku jalan ngarubuhkeun manehna dina mangsa tarung patunggalan jeung Wisnu Kamandaka. Nya kula Ki Badrowi jadi anjeun teh ayeuna mah leungiteun kaludeung rek nyanghareupan kula ku jalan ngoroyok. Wisnu mancing-mancing kana ketakna Ki Badrowi. Nah masih bogeun keneh kawani lamun adu hareupan jeung manehna patutunggalan. Urang ajar Wisnu Kamandaka baheula kula kungsi ragrag di pakalangan ku Andika. Tapi ayeuna mah Andika nu bakal perlaya di podaran ku kula. Tapi samemehna laumanan heula Salamuddin sabatur-batur. Sabab si Andika kaburu modar, Salamuddin jeung baturna teu kaburun mulangkeun ka nyeri. Ki Badrowi omongna masih harus. Tapi dina sajaroning atina mah ngageter sabab manehna masih ingeteun kana wawasan Wisnu Kamandaka. Sanajan manehna boga ilmu batara karang tapi ku Wisnu mah teu walakaya. Sok atuh maju Salamuddin rek koroyokan sok rek saurang-saurang bae moal dipangjatkeun Wisnu Kamandaka nangtang-nangtang Salamuddin jeung anak buahna. Sabab sing keroyokan oge moal mata kerepotan pikeun Wisnu. Elmu main pona Salamuddin sabatur-batur ukur pas-pasan. Tong ting harulang maju kadinya, tong sieun aya kula ieu. Ki Badrowi ngabobotohan supaya rombongan Salamuddin maju narajang Wisnu. Sabab cek pikir Ki Badrowi supaya dimanang ka Wisnu tarung jeung manehna geus kacapean.
Ciat Salamuddin barang menang panggroti Ki Badrowi langsung ngagajelang muru Wisnu ka Mandaka. Bedogna ngahiuk semengewong maksudna rek nigas beung Wisnu. Hai Wisnu gentak narik suku katuhuna ka tukang. Plos bedog Salamuddin ukur nyabat angin. Ciat barang panarajang ngeplos Salamuddin langsung nyusul tepus. Bedogna ngahiuk dina jurus pasak bumi. Tujuan narek nampol sirah Wisnu. Wisnu narik deui suku katuhuna ka gigir. Laju awak nangi pisan. Plos deui panarajang Salamuddin ukur nyabat angin. Keur kitu dina gerakan anu kacedet cepetna suku katuh Wisnu ngolebat dina jurus tajongan Hokmojin. Tobat Salamuddin langsung ngoceak. Iga burungna ngaholob ka keunaan ku tajongan Wisnu. Laju awakna sosolontodan ngajauhan Wisnu. Kacaturkeun anu keur siap-siap di jero bedeng. Barang nampun Salamuddin sosolontodan bari pakarangna murag. Maranehna langsung ting burudul sapakarangna. Kalayan teu tetapasi ini deui langsung bukbek deungeulan Salamuddin ku popongkol. Tobat ampun kula nyerah. Salamuddin kociak dengek awakna geus teu puguh rasa keuneunana. Laju manehna acong-acongan nyembah menta dipikarunya. Jalma nu sarta dina kacida garangna ngadarak murungkut teu walakaya. Borogod euy bangkare mita ngaborogod datuk Salamuddin. Atuh teu telangke datuk Salamuddin dibarogod ku sararea. Kurang ajar modar Syah Wisnu ka Mandaka. Nepo Salamuddin bisa dilumpuhkeun ku Wisnu. Datuk Salamuddin jeung dua anak buahna Salamuddin langsung ngarajang Wisnu babarengan. Tilu urang ting kolebat sebedogna. Tujuanna rek nyacak awak Wisnu. Tapi pikeun Wisnu gerakan-gerakan Datuk Salamuddin jeung dua anak buahna geus teu aneh. Jadi geus bisa kabade ka mana tujuanana. Wisnu gentak menggunakeun jurus malipir pasir. Kalayan dina sagebragan saurang mungsuna langsung katewak. Laju awakna dibantingkeun ka palebah rombongan Bang Karim. Aduh, anu dibantingkeun ngagoak, badogna ngacleng kanu jauh. Saterusna manehna teu bisa mingi sabab rombongan Bang Karim langsung bukbek nganca awakna ku popongkol. Sanggeus teu walakaya langsung diborogod dideukeutkeun jeung Salamuddin. Ciat Wisnu ngabentak. Awakna langsung jumorelat. Kalayan dina gerakan anu ngan sakilat suku katuhna ngajebrod kana hulu angan musuhna. Poyongkod anu ditajong hulu angan ngadarak moyongkod bari humargung. Dina kaayaan kitu sakilat punukna diketig ku Wisnu. Ke punten ngasoheula sekedap. Tiasane simkuring sejangiri ngemutan ka parawargi anu kalersan nuju ngadangukeun ieu dongeng. Bilih YouTube nanti acan di subscribe, punten di subscribe heula nya atuh pami tiasa sang lonceng notifikasina.
teh sanes supados di mana sim kuring dina medardri ilalakon dina kalajenganana tiasa langsung nembongan dina YouTube para wargi. Hatur nuhun kana perhatosanana. Mangga urang teraskeun. Tobat jongjong awak nanti telonjong saterusna ngundupruk teu wala kaya atuh kayan kitu teh dimangpaatkeun ku Bang Karim sabalad-balad langsung eta anak buahna Selambudin teh diborogod teu beudi deui. Datuk Samudin nempo kayan kitu awakna ku meleter ka hudang kasieun tapi rek mundur kagok asong sabab manehna geus buleud hayang males pati ka Wisnu Kamandaka. Tapi eta kayaan nyilakakeun manehna sabab karagu-raguan manehna kabacaeun ku Wisnu. Atuh dina gerakan anu ngan sacurelat Wisnu langsung narajang dina jurus Garuda Ngapa. Cebrod teu salah disukunan nenggel kana puceul Datuk Samudin. Aduh tobat. Datuk Samudin kociak dengek awakna tetelembangan dieureun keur kitu disusul tepus ku pereup kenca Wisnu cebrod gadona teu bisa majar kumaha. Datuk Samudin langsung namru di hareupeun rombongan Bang Karim atuh buru-buru diringkus dideukeutkeun jeung Salamudin. Ki Badrowi lain deui kageteunana. Balad-baladna ukur sagebragan geus diringkus kabeh. Manehna teh sieuneun ku jalma loba ngan anu dipake kawatir teh Wisnu Kamandaka. Sabab waktu keur di atar Sunda manehna kungsi tarung jeung Wisnu. Najan masih ngora tapi elmuna kacida luhurna. Ilmu Batara Karang anu diagem ku dirina teu mangapulia. Sabab Wisnu mah teu ngagunakeun pakarang. Nah kalah ngahulang Ki Badrowi lain rek mayan kula Wisnu Kamandaka mah panas hatena Badrowi sangkan kahudang nafsuna sabab Ki Badrowi teh jawara anu barangasan babari amarah. Jadi pikeun Wisnu mah nu kitu teh babari nalukeunana. Montong gede hate ku Pedasia geus pernah ngelehkeun aing Wisnu Kamandaka. Ilmu aing nu ayeuna geus ningkat 2 kali lipat. Sia moal mangapuli aku aing. Nu mata kahulang oge keur mikir kudu dikumahakeun maehan sia. Ki Badrowi jumawa siga anu nya. Padahal manehna ngarasa ragu kudu adu hareupan jeung Wisnu. Sabab Wisnu teh bogeun ajian tepak geni kasieun manehna. Sakuduna mah jadug siga andika ilmu teh ulah dipake kana kajahatan tapi kudu dipake tulung tinulungan. Geus mangsana anjeun tobat sabab sakedeung deui oge bakal diteang ku malakal maut. Wisnu Kamandaka mang lebarkeun ku Ki Badrowi. Geus kolotur emuna kacida saktina tapi masih icikibung dina kajahatan. Montong loba ngabacot Wisnu Kamandaka sakedeung deui oge sia pasti modal. Ki Badrowi ngabentak Wisnu beungeut ngadadak bareuged lir besi atah beuleum. Ki Badrowi kahudang amarahna. Sok atuh ari nya mah andika sanggup mahen kula geura maju.
Wisnu Kamandaka langsung nangtang Ki Badrawi jawara anu cenah tanpa tanding sabab ngabogaan ilmu Batara Karang. Modar Syah Wisnu Kamandaka ciat Ki Badrawi langsung kumolebat dina jurus dadalinya mermangsa pedog na ngahiuk rek narok sirah Wisnu. Gerakan anak kacida cepatna lamun lain Wisnu manu jadi lawana geus pasti bakal kasima. Wisnu Kamandaka ngoreleng gagigir dina jurus malipir pasir. Awakna langsung ipisan. Lawas samran bedog Ki Badrawi teu kenakan sasaran. Ukur nyabet angin. Ciat Ki Badrawi barang bedog na ngeplos langsung nyusul tepus kunyabetkeun bedogna gigir. Maksudna rek ngabedel beuteung Wisnu. Gerakanana dibarengan obahna awak anu kacida cepetna. Haid Wisnu Kamandaka menang panarajang nu sakitu cepetna langsung narik suku katuhuna ka tukang. Laju ngarempodkeun awakna. Plos deui panarajang Ki Badrawi gagal. Ukur nyabet angin. Kurang ajar montong nyingcut pa Wisnu Kamandaka gerata dah ilmu aing ngariknya masya jagoan. Ki Badrawi amak nyedak tanaga medak sabab Wisnu kacida linghasna sakabeh panarajangna bisa dihindarkeun ku Wisnu kalayan bangun gampangan pisan. Sor Ki Badrawi ulah kaharus we omong gerak ketrukeun sakabeh pangabisa andika. Wisnu tetep teuneuh kaya kasieun yang hareupan Ki Badrawi teh kadua kalina sabab dina mangsa Wisnu keur aya di tanah Sunda kungsi tarung jeung Ki Badrawi. Cian modar sia Wisnu Kamandaka Ki Badrawi beki kahudang amarahna. Para panarajangna beki amuk asor. Awakna jumrelat dina jurus gugur gunung. Pedogna kumolebatna dingkilat. Wisnu menang panarajang ti Ki Badrawi anu kacida cepetna bari ngandung angin anu ngahiuk tarik langsung jumrelat dina jurus kalakai katiup angin. Awakna ngadedak ngahampangan. Awak Wisnu jojor leratan nyingkahan sebetan-sebetan bedog Ki Badrawi anu terus-terusan kumolebat. Ciat dina hiji kesempatan Wisnu nyieun gerakan anu teu bisa kabade ku musuhna. Waktu bedog Ki Badrawi kumolebat ngalibat beheungna sakilat Wisnu ngadiuskeun pereup kencana ka hareup. Tumrata Ki Badrawi langsung ngarengkog baris semu ngadayagdag. Tapi eta jurus anu digenakeun ku Wisnu mangrupakeun jurus tipu. Keur dina kayan Ki Badrawi ngadayagdag sakilat suku Wisnu nyelebar dina jurus tajongan Hokmojin. Cebrod dampal suku Wisnu nanggel kana kanjut Ki Badrawi. Tobat Ki Badrawi kocyak dengek. Laju pepurungkutan han kanyeri jeung seul anu pohara. Tapi keur kitu pereup Wisnu anu katuh ngacebrod kana pelipisna. Teu anta parah deui awak Ki Badrawi langsung ngagedebut ni bandemah. Kurang ajar. Sakilat Ki Badrawi hudang langsung babatek. Ki Badrawi teh bogeun ilmu Batara Karang. Jadi anu akarasa akibat panarjang Wisnu ukur sakedeung geus cager deui. Lah kadalah ilmu Batara Karang anjeun emang mumpuni Ki Badrawi. Hanjakal dipake kana kajahatan. Jadi anjeun bakal dicilakakeun ku kajahatan anjeun sorangan. Wisnu Kamandaka teu aneh kana naon anu dilakukeun ku Badrawi. Sabab Ki Badrawi bogaeun ajian Batara Karang. Montong ngabacot wae Wisnu Kamandaka. Ciat Ki Badrawi anu geus apal kana kayaan Wisnu Kamandaka
langsung narajang deui gerakan angin puyuh. Pedogna dipuihkeun dina leungeun katuhuna da jubut bet ngurung awak Wisnu. Haid Wisnu jujur leleatan nyingkan panajang Ki Wadrowi. Awak nalir kalangkang heser ditembusna. Ciat Ki Wadrowi dina hiji kesempatan ngarobah gerakan bedogna. Karena langsung kumolebat rek nigas dada Wisnu. Gerakan Ki Wadrowi teu kabade ku Wisnu. Bedog Ki Wadrowi langsung ngagabras ka beset dada Wisnu. Aduh, Wisnu ngagerok. Awakna langsung jingkrak sababaraha lengkah ka tukang. Berbaik getih ulah warantina dada Wisnu. Tapi Wisnu anu ngabogaan ilmu rawarontek buru-buru anu gudawang dina dada teh dirungkup ku dampalegeuna bari kunyem-kunyem. Tepati lila getina saat ukurnya sakeun tanda ngagawang siga urut dicepret. Lakadarah jadi andika teh ngabogaan ajian rawarontek Wisnu Kamandaka rasakeun ieu bedog aing anu kadua Ki Wadrowi jumawa. Nempo Wisnu kabeunangan ngajadikeun manehna gede hate. Yen Wisnu pasti eleh ku manehna. Ciat Ki Wadrowi ngagajelna jurus Garuda Ngapak. Pedogna ngahiuk bangbaraan. Tujuanna narek nigas beung Wisnu. Supaya ilmu rawarontek Wisnu kasulitan pikeun ngarepetkeun di anu raheutna. Sabab bakal kaganggu napasna. Kitu cek pikir Ki Wadrowi. Tapi Wisnu anu geus beakeun kasabaran jadi kahudang amarahna. Langsung kunyam-kunyam mapatkeun ajian tapak geni. Brai kesang tiis kaluar tina leungeun katuhuna. Teu pati lila siga aya haseup ipis tina dampaleungeun Wisnu. Basa Ki Wadrowi nyabetkeun badogna rek digas beheungna. Sakilat Wisnu ngalengkah ka hareup. Dengan kencana dipake nangkis leungeun Ki Wadrowi anu ngahambatkeun bedogna. Kalayan sakilat dampaleungeun katuhu Wisnu dibabukeun ka hareup. Cebrod dampaleungeun katuhu Wisnu anu dieusi ajian tapak geni ngacebrod ka dadana Ki Wadrowi. Tobat Wisnu Kamandaka. Ki Wadrowi kociak dengek. Tina sunggutan langsung ngalai getih beureum. Saterusna Ki Wadrowi ngalumpuruk bari ngutah-ngutahkeun getih hirup. Jaduga anu ngaku boga ilmu Batara Karang teh numprak teu walakaya. Pegat-pegat minta ampun ka Wisnu Kamandaka. Pun para wargi rupina carios nyambung hariring silung di negeri Maung bagian ke-25 dicekapkeun mung dugi ka dieu. Enjing atanapi pageto manawi urang di parang umur anu panjang tiasa ditepangkeun deui sareng kalajengan ieu carios. Wilujeng kantun para wargi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.